upami deal ngaretegkeun dina hate misalna teh kieu Allah teh kieu meureun bentukna tah anu dikaretegkeun ku deal Allah kieu bentukna meureun kieu bentukna teh Allah mah henteu kitu kartos pernah deal ngabayangkeun bentuk Allah Pernah. tah berarti Allah teh teu kitu sabab naon bae anu dikaretegkeun dina hate dibayangkeun dina pikiran itu adalah makhluk sami eta oge Allah mah henteu sami jeung eta jeung nu dikaretegkeun ku urang kartos teh alki Kartos. tak kumaha kieu cenah deal sok aya dina Al-Qur'an ayat anu ngajelaskeun bahwa Allah teh aya leungeunnan contoh seperti ayat Al-Qur'an anu berbunyi yadullahi fauqa aidihim yadullahi fauqa aidihim baca ku deal naon cenah yadullahi fauqa aidihim yadullahi teh yad teh kan leungeun Allah teh Allah berarti yadullah teh lamun dilogatan secara sacerewele nama leungeun Allah engko Allah teh kasipatan kunaon ku sifat mukhalafatul lil hawadisi nu hartos nabi silih bedaan jeung anu alanyar silih bedaan jeung makhluk tapi geuning aya ayat Al-Qur'an anu nyebutkeun yadullah Allah teh leungeun Allah hartina teh kumaha eta tuh maksudna teh Nah iya teh kalebet ayat mutasabihat teh ayat anu naon? Janten ayat Al-Qur'an teh ayat kabagi dua bagian. Ayat Al-Qur'an naon ieu teh? Ayat Qur'an kabagi dua bagian. Hiji ayat muhkamat. Naon cenah? Muhkamat. Dua ayat mutasyabihat. Nu kadua ayat naon? Mutasyabihat. Ari ayat Quran muhkamat mah anu jelas eta mah misalkeun salianti ieu we lah. Ari ayat mutasyabihat mah ayat Quran mutasyabihat mah ayat Quran anu saliru anu kudu ditakwil. Kudu ditafsirkeun ulah di naon ulah dilogatan secara sacerewelena sabab surah Allah huwaladzi naon teh aya ayat muhkamat aya ayat mutasabihat lah minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasabihat fa amaladina fi qulubihim jaygun payat tabiuna mata sabaha tah jalma-jalma anu dina hate na aya kagoncangan aya panyakitan lah jalma-jalma anu naon anu dina hate na aya kagoncangan aya panyakitan teh bener lah hatena maka eta jalma-jalma teh bakal nuturkeun ayat mutasabihat model ieu ieu teh ayat mutasabihat jadi yadullah teh oh berarti Allah teh aya leungeunnan cenah bakal nuturkeun ayat mutasabihat sacerewelena saha mah jalma anu dina hatena saur saha saur Allah jalma anu dina hatena aya kagoncangan teu bener lah hatena bakal nuturkeun ayat mutasabihat ngalogatan ayat mutasabihat sakumaha lapadna yadullah teh leungeun Allah berarti Allah teh aya leungeunnan cenah salah eta teh salah ada cek Allah ulah kitu kudu kumaha atuh lamun aya ayat mutasabihat hiji kudu ditakwil hiji kudu dinaon ditakwil nomor kadua ayat mutasabihat teh kudu ditafwid